Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fathul Izar. As-saniyatu jeung ari anu kaduana nya eta mun as-saniyatu ieu dina masalah naon? Cara-cara jima. Cara-cara jima atau dina ari atosna sigana nya atawa coklah keke kabade ieu. As-saniyatu jeung ari anu kaduana di teh takdirna mah aya wawuan. As-saniyatu jeung ari anu kaduana pitamahuli. Oh, tamahul. Tamahuli eta tetep dina nunda-nunda bijil mani. Oh. Kabayang teu? Arsidan can ngajaran mah jeung ulah waka ngajaran moal kabayangan kusim kuring bade diajarkeun da saha aya dina kitab. Asaniatu jeung ari anu kaduana fitamahuli eta tetep dina nunda-nunda bijil mani supaya nyaimbangan istri inda buruzi sahwatihi inda buruzi syahwatihi dina nalika merangsangna syahwat itu si rajul keheula mana eta nana naonana ukoh mubtada muakhirna mana? Inda buruzi zawatihi dina nalika nyengsrengna atau merangsangna sahwatna itu si lalaki hatta sahingga asana mah hatta ayastawfiya dah hatta mah sebenarnya mah harap naon harap atap tapi lebet oge kana harap nawasib ngan ngajabarkeunana kana kalimat nu sanggeusna teh henteu secara langsung teu ku dirina tapi aya anu diceun disimpen jadi hatta ayastawfiya asal mah kitu ngantara disebut langsung be hatta ayastawfiya sahingga nyumponan itu si rajul inzalaha kana bijil manina itu si awewe lah nya teu kaharti ieu teh keur nyaritakeun naon sih proses atau ari enggeusna ieu teh nuju proses ke permainan nu utama nu kaduana cenah nerangkeun masalah nunda-nunda bijil manina itu si rajul di mana-mana balik keur merangsang muncak-muncakna sehingga nyumponan itu si rajul inzalaha kana bijil manina itu awewe si imro'ah si istrina atau lain masturbasi ejakulasi apal budak ejakulasi nah anu ulah dini tapi kudu bareng gitu mana mubtada muakhirna ieu teu aya gini mangneangankeun tadi kan khobar muqaddamna pitamahuli tah lan kumaha oh
aya ketang salah astagfirullahaladzim ari hobarna mana asa niatunya tapi tamah huli leres punten Allahu akbar nanyakeun mubtada muahorna pugu eta pitamah huli teh jadi hobar mubtada tina asaniatu punten fa inna dzalika maka sanyana itu tamahul wa inna dzalika maka sanyana itu nunda bijil manina itu si lalaki eta yurisul mahabbata eta yurisu matak ngawaris al mahabbata kana kacinta bener leres lah putih nama hoream ngawuruk keur neng puyeng mah tapi maca ieu mah jadi resep rada fa inna dalika ya cenah ge maka yan sanyanyana ulah makeyan lah fa inna dalika maka sanyanyana eta tamahul teh nunda bijil mani itu si lalaki kudu bisa di mana-mana rek biji tekenkeun naon jempol kitu tah tahan kitu tah ulah kala ya ning ya anu bade kaluar ieu cicing urang ulah cungceng pasea komo lamun geus kaluar ti heula urang ini para mana awewe ngebrik wah dordar perang tetapi di mana-mana ya urang bisa nahan biji cai mani eta yurisu bakal matak ngawaris al mahabbata kana kacintana itu awewe nya bener tuh dah beuki geugeut can karuhan lamun aing atawa abdi kawin deui ka lalaki sejen can karuhan bisa seperti si akang gitu. Mantap. Terusnya fil qalbi dina hate. Fil qalbi dina hate. Ulah diobat jang. Eta teh kalah awon. Teu alami nya. Tekeng ditutumanan kitu. Ulah. Eta kadua. Cing naon ieu katiluna asalisu jeung ari anu katiluna asali satu jeung ari anu katiluna eta allayasroa jadi khobar tina asalisu tina asali satu eta allayasroa yen teu buru-buru itu si rajul eta Allah yasro'a yen teburu-buru itu si lalakina teh si salakina teh bi ikhrajiz zakari kana ngaluarkeun pepengna inda isasihi dina nalika ngarasana itu si rajul isasihi dina nalika ngarasana itu si rajul bima iha kana cai manina itu si istri jadi dina keur geus bucatna geus kaluarna eta si rajul teh sabab bisa narimangan si awewe kadeda awewe mah lila kana merangsangna cek sim kuring teh masihna lalaki atuh kudu bisa tadi mana-mana eta si rajul teh teu buru-buru nyabut cenah ge urang geus kaluar ogenan cai mani keun heula ulah waka dicabut nepi ka ngarasa itu si rajul teh bima iha kana cai manina awewe da karasa angke ganan di mana-mana eta si istri rek kaluar teh beuki meureut si memekna teh si paginana teh gitu
beuki nangkep kitu ka urang geget tang teh karasa kitu ulah waka dicabut pusingeun eta engkena fa innahu maka yang sanyana buru-buru tuh di mana urang ujug-ujug buru kecuali urang teu dikabe ku ti pamarentah urang geus gaduh budak seueur tapi kesepakatan aang abdi engke gurah giru ngejat tawa aang gurah giru ulah di jero kitu tanana teu naon eta mah kesepakatan tingali fa innahu makayan sanyanyana buru-buru naon teh buru-buru naon tadi buru-buru nyabut eta yudaifu eta yudimpu matak ngalemahkeun eta yudimpu matak ngalemahkeun azakaro kana dakarna os jadi lemah cenah kan harus pantes sudah lemah pisan letoy jadi letoy atau lemah syahwat kan itu wala yazilu jeung henteu nyingkirkeun itu si rajul wala yazilu jeung henteu nyingkirkeun itu si rajul ajlu atuh ajal wala yazilu jeung henteu nyingkirkeun itu si rajul anha ti awewe ulah ngahaja gitu ulah kala ngahaja nyingkirkeun awewe ngaluarkeun nyabut gitu anha ti awewe ma'ahu kana cai manina itu si rajul ma'ahu kana cai manina itu si rajul maksudna nama nyabut teu dibucatkeun di jero gitu li anna dalika karena sanya itu azlu emut keur di sana wiah Cimerak baheula Pak Umar urang masawat gaya urang masawat aya teu aya saya masandre di dieu nerangkeun da pikih KB tradisional azlu dipraktekkeun eta mah kumaha sanes maksudna mah dipraktikkeun di payun gitu. Awewena teh dibaratkeun anu dibaratkeun awewena teh meja gitu. Atuh gur as aya nu ngahuleung kieu bengong da ampun eta kumaha dicek udah geus kolot geus pupus almarhum ya Allah guru sim kuring eta rame rasa pisan. Ari putrana nama rerencangan sareng paradan sakelas atuh budakna teh ngahuleung keur kumaha cenah ngaran azlu yeuh kieu yeuh cenah kitu bisi teu kaharti praktekkeun kumaha teh waktu jadi gitu makanya ari kelas sanawiyah mah budak keneh harus udah geus darewasa rita mah geus karolot kitu sanawiyah kabayang azlu kabayang lianna dalika karena sanyana itu azal eta ya duru ngamadaratkeun eta ya duru bakal ngamadaratkeun itu ajlu teh biha kais tri ka awewe kecuali badami kesepakatan langke maulah di jero kitu tanana teh kumaha tuh neng moal betahkeun bae lamun geus aa keluar bucat neng ke tiluhur gitu cicing ulah ingkah lamun kalah ingkah pasti nagep dibeberi ku awewe matak awewe mah lalaki mah kudu kuat sanggup kuat mah di papatahan ti ayeuna ulah ngerakeun
Eta teh anu jomblo teh anu teu kawin-kawin teh menurut sim kuring mah eta teh bingung lain teu mampu teuing ku harta atau ku kakasepan. Bobogaan anak sih karena mah teu mampu. Amit naudzubillahi min dzalik. Tos heula sukan malam Sabtu urang diteraskeun wa ammas salasatu allati ba'dahu. Oh, ari tadi mah proses engke mah nu katiluna anu secara globalna saatos jima. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bimuradi. Mudah-mudahan aya manfaatna. Sok sanajan cawohak lalawora. Tapi da ieu mah kitab pendidikan. Sakali deui mudah-mudahan aya barokahna aya manfaatna. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.